Mitra dongeng urang teras gede sabada namatkeun bagian ke-11 ayeuna mangge bade nganca bagian ke-12 atur nuhun anu paros noe subscribe sareng loncengna nu paros noe like-na nu paros komen seueur komen-komen atur nuhun komen kumaha ge insyaallah para mitra katampi hiji tanda cenah micinta kana Mangja official atanapi ka channelna Mangja official atur nuhun. Mangga salajengna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-12 urang lajekeun oge nu sering ngabagikeun acara ieu ka wargi-wargi nu dacan uninga Mangja ngaturkeun nuhun sakali deui nya atur nuhun mugi-mugi seueur anu uninga ka channel Mangja official di mana dongeng-dongeng zaman baheula terutama kapungkur mah keur leutik keneh sudah sekolah dasar ulah di SR kan di SD keneh bro mitra nuju di SD keneh tenapi uji SMP ayeuna para mitra parantos jadi nini terus jadi aki alhamdulillah Bang Jaya para mitra saumur nagara ya umur memang jaya saumur nagara RI alhamdulillah para mitra nya namte ditemi kitu para mitra tidinya namte Pak Kolo Cupa sareng negara RI mangga atuh para mitra mangga dongeng nuju duuna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-12 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Para wargi mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna gara-gara harta. Harta biasana para mitra sok nimulkeun pacengkadan antara dulur. Biasana anu kirang-kirang mah para mitra sadaya nyatna kirang asak jejehan gitunya nimulkeun pacengkadan pada parantos aya aturanana para wargi bagi waris tos aya aturanana cenah kitu hubungan sareng itu ieu tos aya anu ngatur namung kulantaran aya nafsu teh hayang leuwih loba sifat hawa eta aya di manusia sadaya nu kirang-kirang asak jejehan mah harta nimulkeun pacengkadan namung mugi-mugi we urang mah para mitra kasabat jalmi anu iman janten para mitra sadaya ngartos kana tata aturan upami urang parantos ngartos kana tata aturan mah moal nimulkeun pacengkadan malah harta teh nimulkeun kabagjaan kitu diantawisna mah urang teraskeun dina hiji poe kersana ajengan dahlan di Jaya namina teh sareng ibu hajah ningsih garwana nuju caralik di teras mulih netepan lohor di masjid ari cep sumarna keur dititah nganteurkeun duit kuramana ka panyawahna sabab panyawahna geri ibuna kumaha Neng Yani teges aya jawaban nu cindak daek henteuna dikawinkeun ka si Asep lamun geus daekeun mah tong diengke-engke gancang we urang sina kawin katingalina ku ama mah duanana ge geus padawa mono tur daek babarengan ka ditu ka dieu ama mah nita buru-buru sina kawin sotenan lain ngarah anak urang gancang misa ngan ngajaga bisi salah saurang katerap ku gogoda nya dimaksud bisi katerap ku gogoda teh rupa-rupa naha anak urang hartina mah kagoda deui ku awewe sejen kitu deui budak awewe na bisi kagoda deui ku lalaki sejen jeung sajabana ti eta mangkaning sakitu geus layeut na kahilir kagirang teh babarengan bae ari kitu mah geus salamet jongjon kamaranehanana tenang keur hate urang pokona mah inggih salah saurang teu pengkuh tuluy katerap ku gogoda nu sarupa nu matak ngadatangkeun ngamenyan koneng sedang nurutkeun dina papagon agama ge lamun manusia milampah hiji kalakuan nu can katalian ku hukum tika kapan kaasupna haram
taku etawe nu dipikarisi ku ama-ama. Meureun ibuna ge ngarti nu matak gancang budak awewe tanya. Nadaekeun naha henteu ditepungkeun jodoh ka si Asep. Saur ajengan Dahlan nu maksudna mah naroskeun perkawis Neng Yani. Kamari ieu oge waktos abdi muguhkeun pangaos bumi. Tos babalagonya naros kana pamadegan Neng Yani mung teu sacara togbo naroskeun kersa henteuna ditikahkeun ka si Asep. Mung sacara malapah gedang we amana. Kumaha cenah jawabanana? Nya intisarina mah kersaeun sareng deui moal nya kersa dicacana ka ditu ka dieu ku si Asep. Pami anjeunna teu aya kasuka, paler Ibu Hajah Ningsih. Lamun kitu mah gancang we, atuh neuneun carita ka lanceukna minanta gaganti bapana. Naha kudu ngalamar heula, naha hayang tuluy langsung disalametkeun. Ari kahayang ama mangga kitu ge lamun sapagodos jeung pamikir lanceukna. Tong make kudu ngalamar sagala tuluy we salametkeun. Jadi moal ribuh 2 kali babakuna mah ti pihak awewe. Sok aya apa nu kieu ti pihak awewe dina waktu narek datang ngalamar. Pak pikpek nyieun kaolahan pikeun nyuguhan sema. Tampolana sok make parasmanan sagala pada ukur ngalamar. Padahal tuluy we dirapalan. Ayeuna ngajamu sema engke kitu keneh. Ngan kemah beda hajat gede tur onang-onang. Perkara hajat mah teu kaasup wajib, da syarat nu wajib mah dikawinkeun. Ngan aya syarat kawin teh kahiji aya calon panganten lalaki jeung calon panganten awewe. Kadua wali, katilu ijab kabul, kaopat saksi, kalima doa meureun sakitu. Syarat kawin anu pokok mah saur kersa ajengan Dahlan. Nadana palai enggal nikahkeun putrana. Saur anjeunna bilih salah saurang katerap ku gogoda. Beh dituna para mitra, bisi aya nu teu tahan ku gogoda. Atawa teu pengkuh, acan kawin, acan naon, geus aya kajadian nu baris ngadatangkeun wiwirang. Eta nu dicegah ku kersana ajengan Dahlan. Da nya sok aya hiji awewe pangpang nama di barudak parawan ngalampahkeun kitu. Komo ku zaman ayeuna mah barudak awewe jeung barudak lalaki dina pergaulana teh siga nu bebas naker. Tampolana sok anu daek dibabawa ulin kanu jauh. Bari dina balikna geus peuting. Teu kitu sok aya nu ngobrol pipireun imah nu singkur. Ana geus aya kajadian teh kolot keneh nu era. Nu wirang babakuna kolot ti pihak awewe. Bari leuheung lalakina tanggung jawab terus ngawin. Darajang ningang di budak lalakina orowodo tuluy kabur. Pan akhirna mah ceki karta teh mah. Jadi kumaha we? Jadi ioi cenah bolak-bak. Tapi barudak awewe jeung barudak bujang oge teu kitu kabeh daek milampah kawin samemeh nikah. Ieu mah diantarana sok aya nu kitu nyaeta akibat ku bebas teuing pergaulan bari kolotna antepat. Pan sok aya kolot ti pihak awewe inungna bener-bener ngageuing ngelingan kanu jadi anak. Ulah daek dibabawa aka ditu ka dieu bari dina balikna meakeun waktu. Teu kitu lamun anakna jeung kabogohna ngobrol ti peuting dititah ngobrol di jero. Da nyaeta ingis kawin dipipir dinu singkur. Ari ku bapana diantep majah tekeun bae arulin mah. Kawas teu karasa bae zaman urang keur ngora. Atawa sabalikna anu jadi indungna antepan majah teh cenahkeun bae kawas teu karasa bae ku abahna waktu keur ngora. Tibatan nu jadi anak disebut kurung batok mah. Para mitra atuh Ibu Hajah Ningsih saurna. Sumuhun engkewe di mana Neng Yani aya ka dieu deui ku abdi bade ditaros. Da kamari ieu mah teu acan aya walera nu cindek ongkohan harita mah abdina naros samian naroskeun perkawis bumi teh ya. Engke mah di mana Neng Yani ka dieu tanya ku ibuna. Engke di mana geus aya jawaban nu cindek terus sina cacarita ka lanceukna. Aya ari si Cipeu geus datang dititah ngalakalapa teh ibuna. Kersana ajengan Dahlan ngalegot naroskeun sobatna Cep Sumarna nu dilandi si Cipeu. Name gejung kapan ku abdi dipiwarang heula mantuan Mang Otoy. Momean pager dipengker. Ari panyana ama mah geus lila inditna teh ngalakalapa teh. Ke ama re atuh rek ayeuna lah.
Reka kajang momon heulanya kapan ayeuna teh tahlilan 7na saur kersana mama ajengan. Teras angkat nyaosan kana angkiran ti tatangana nu rek 7na. Caturkeun si Cipeu ngalakalapana geus turun. Samalah bari ngalawa duegan 2 siki. Barang rek gajung pisan mangga nanggung kalapa, tukangeun sadanu ngagegero sora lalaki. Jang, kelana naguan Jang, pokna. Si Cipeu ngecageun kalapa tuluy malih. Si horeng nu ngagegero teh Denjoni bari si Cipeu can apaleun ka Denjoni. Kitu deui Denjoni teu apaleun ka si Cipeu. Sanggeus deukeut si Cipeu nanya bari neuteup kana beungeut Denjoni. Kayak perlu naon kitu? Ngagegero teh Ki Baraya? Naon make nyebut baraya sagala kawas pernah baraya we, cek Denjoni teu ngartieun disebut baraya teh kalasiga nu amang. Ye, piraku teu ngarti sebut baraya. Sebut baraya teh sarua jeung disebut Ki Sobat kitu cekeng teh. Ngayang disebut naon atuh? Piraku kuring kudu nyebut kabayan mah, arnya atawa arkilo. Pan teu ira ilin, cek si Cipeu bari tetep neuteup kana beungeut Denjoni. Na teu bisa nyebut akang. Jadi sampean teh yang disebut akang ku kuringnya. Cek si Cipeu kalasiga nu ngaheureuyang. Heuh kitu batak naon atuh nyebut akang ka dewek. Da dewek teh salureun anjeun. Jadi kuring teh kudu nyebut akangnya. Naon sia? Nya puguh nyebut akang. We ngomong teh. Naon teh? Gampang nyebut ngaran ka batur. Sia. Dasar si tukang huut. Majar teh cenah tukang huut. Ari kitu we perlu naon atuh? Akang ngagegero ka uing teh. Pok geura caritakeun sabab uing terusuh ya. Bising anu jadi guru arep-arepeun titah ngalakalapa can balik keneh. Lamun pokona mah aya tanyakeun rek nanyakeun naon? Nanyakeun saha akang teh? Sok kadinya yoi belekbek. Naon yoi belekbek segala? Madinya we pokona mah yoi we. Rek minta duagan hiji cing minta. Jadi hayang duagan pangna akang ngageroan teh. Nya hayang duagan lah. Tema Denjoni teu. Pek wae ngalaku sorangan tapi ulah leuwih ti hiji. Nyata teu bisa naikna, jeung dewek mah tara pernah tataekan. Warug tara tataekannya. Hari naik inung si Kucrit. Bisa geuning, cek si Cipeu ngadon ka papanyang. Tong ka mana karep sia ngomong teh rek mere moal. Sia, lamun kuring teu mere. Rek kumaha si akang kawing? Sia, kalah ngeceblek we manusia teh yang ditambeling saku dewek. Denjoni teu puguh ngadon ambek para mitra sadaya. Para mitra sadaya, ngabandungan caritaan Denjoni make rek nampiling sagala si Cipeu nyarita deui. Manik bung ngarepotkeun pisan Ki Baraya. Make nawaran nampiling sagala. Aduh, sawios tong ngarepotkeun lur atuh. Mangga tuh lur. Cek si Cipeu beceg kana rancatan rek nanggung kalapa. Keke heula. Tong ka ini cia rek mere moal. Denjoni nyekelan leungeun si Cipeu. Naon rek mere teh? Si Cipeu bari ngecagkeun kalapa. Duagan. Mane kumat teuing sia dipenta duagan hiji oge. Lain kumat cek kuring oge pek wae ngalama ku sorangan. Asa ulah leuwih ti hiji. Nya eta teh bisa naekna sia sok buru-buru pangalakeun hiji. Ripu atuh kuring kudu naek deui mah lur. Biawa kuring ditapu ku sireum kararange. Untung we teu dek nyaroco sabab kuring mah geus wawu ka sireum kararange teh. Nah eta nu geus meunang ilang ngalah atuh menta hiji. Wayahna lur, lain kuring kumet lain medit. Ieu mah duagan pesenan nganu rek karyaan. Hayang dibanting sia huluna ku aing ha. Dulu eta mane ku ngabawarikeun ngabanting hulu teh. Ngarekeun kana hulu wayang we lur. Waras endeu lur. Kurang ajar setan sia. Ciat. Kumaha iteh. Kumaha geus kieu nyong. Ayo, balak-bak. Si nyong. Si Cipeu sakilat newak leungeun Denjoni. Da puguh cek tadi ge sanajan si Cipeu kawas nu bolon ari dina pangarti nama cukup lumayan. Ned harita Denjoni dicentok leungeunna. Atuh srod si Cipeu, harita tengang srod, merean, seak Denjoni rek ngagirik deui ngagitik beungeut. Ngan oro kaya si Cipeu teh eleh geleng, manehna teu eleh kesit gentak,
ngada ngarengkog bareng jeung kitu leungeun Denjoni nu masih keneh dikewel teh dicentok net solonton jabron punuk Denjoni diberet tenggelan kepang ku leungeun kenca dina gerakan kuntul moyan solonton bru Denjoni daek teu daek rubuh atuh si Cipeu pokna bari ngahehe hehehe yoi balak-bak nah lur ngadonyuk seru kitu lieur andi ka teh lur udang tong nyuh kitu rek sujud mah di masjid atuh lur ieu mah tempat umum teu pakat sujud tempat nu bara lama mah atuh lur sampurasun lur pokna teh gilak si Cipeu malik bari cegan rancatan Denjoni ngorejat kalawan nyekek ti tukang wah modar sia lasun rasakeun nyiremo leungeun dewek ngagegep sia kana gegerong sia nu pogo si Cipeu eulegegan sabab dicekekna ti tukang tapi sok sanajan kitu si Cipeu teh eleh pinter manehna para mitra ngadagorkeun sirah keuna pisan kana cukang irung Denjoni aduh Denjoni nyebut aduh bari nungkupan irung lai getih kaluar tina irungna tina liang irung atuh samalah Denjoni rada ngadalik deuger kitu suku disepak ti gigir culalit bleg Denjoni ti beubeut yoi balak-bak aduh mangga atuh cek si Cipeu tuluy ngemprit balik bari nanggung kalapa teu lila Denjoni nguniang nangtung nyabakan bobokong asa potong atuh cungcurungan nyeri ti teuneut kana batu da puguh ti beubeut satakerna setan belang sia urang mana manusia goblok teh nya dipentaan duduwegan sasiki ngadon ngajak ngesang rasakeun sia dina pangih waing didagor ta babatokna sia pangih diasah cungurna waing sia cek Denjoni nasteung ku kulutus sorangan bari nyusutan getih nu ngalei dina irungna tuluy ngabeng beos balik atuh si Cipeu kakara tepi ka bumina ajengan dahlan jalan tukang gubrag kalapa digubrageun pareng aya pamajikan Mang Otoy lanjangna ajengan dahlan katelah Bu Umbi Uning rada gehgeran si Cipeu ngagubrageun kalapa bari popna si aing masih iye dasar si iye sia yang si Cipeu teu uyahna keranya si iye kunaon bi meni di iye sia cungkrung meni teu irai sabal aing mah dasar si ebel sia mah Cipeu meueuh nabi kemana rimang jerekning nyao si Cipeu teu ngasuh kami mah cek si Bi Uning para mitra norojo salakina katelah Mang Odoy norojo ti kamar kalawananya birik naon nyakeun Cipeu ya sugan teh keur papaehan bumi mah euy kuring teh tas jerek nong Mang Odoy ya wae keur capek-capek teh tas ieu balak-bak teh lamun lain jeung nu sabangsa mah ya pikiran rek tuluy we lah diulang kekekeun ngingetkeun jeung nu sabangsa tiap-tiap jeung sinyoh kawasna mah ngalegedai arilap di jejelan nog muning we meureun kuing teh dasar si kaos sebelan teh si ieu balak-bak cek si Cipeu tuluy diuk dina babalean naon make aturan dijerek ningkeun kalawa diwalang kekekeun segala siapa sok terpuguh mimitina ngomong di sileng apa lain ge si Cipeu lamun teu dipeukeun mah tuh lah dicipeukeun we pokona mah dasar si Cipeu tuh abahna jelema teu puguh si ieu balak-bak teh nyaan atuh dabi lah Cipeukeun ku aing mah tadi nyebut teu irai puguh kieu we tadi teh Ngodoy sanggeus kalapa jeung duwegan dua siki dibeungkeut teh nya regeyang ditanggung maksudna rek balik lantaran bising Ibu Haji ngarep-ngarep barang rek ngemprit pisan nanggung kalapa tukangeun aya nu ngagil ngagegero atuh kuring teh ngaraneg tuluy ngaliuk harita teh nah geus kitu teh nya atuh anabre teh horeng teh nu ngagegero teh jajaka euy ting sada ningali irungna ge kakara harita ku kuring ditanya kieu aya naon kibaraya ditanya kitu ujug-ujug nasceung kalampokna naon si laing aku baraya segala sia sadewek da lain baraya si laing cenah kitu ngaso heula para mitra anu mulia ngaso heula ngaso
Rengse si Cipe ngomong atuh Mang Odoy nyarita deui. Lain euy eta teh bani ngomong kitu teh bari beunta euy. Nya atuh bari beunta nya bari peureum. Euy geus kitu. Nya kuring teh nyebut baresot teh nu mah nusa bangsa. Geus kitu ku kuring ditanya deui kaperluan naon ngagegero kawin teh. Cek manehna teh cing dewek minta duagan hiji. Atuh kuring teh olohok Mang Odoy. Cek hate uing naon ge jelema tepung ge kakara make wandi minta duagan segala. Cek uing teh topaeng duagan mah ngalaku sorangan tapi ulah leuwih ti hiji. Kita ngalah teh teu daekeun kalaboki nasteung. Tuluy ngajak padungdung jeung uing. Ayeuna we uing teh manehna miheula nyerang ngabistelkeun peureup. Dilalempeng kana beungeut atuh sakiceuk we ku si Ipeu teh dirampi di leungeunna. Geus kakunci leungeunna terus dicentok. Bareng jeung kitu diganyel hulu angeunna ku tuur. Dina gerak eta cingok ngajol teh meuni kadenge cenah ngaharekengna. Cenah kitu. Cenah dibarengan aya nu disada suara tarompet di tukang merepet. Tinya syak manehna rajang deui ka uing. Kilak uing ngagiwar. Katingali sukuna rada marius. Eta mah euy lah. Meuni asa ngeunaheun pisan euy. Mau Odoy. Barang sepak we suku tigigir juralit. Cenah kitu. Tuluy ngahonyon hanapeun tangkal peuteuy selong. Cek uing teh bari ngabeng weos peednya. Gerakan si Cipeu cek kitu. Cek si Cipeu. Eta euy ari maneh. Aya ku leungeur pisan Cipeu. Kumaha lamun ceuk manehna euy loba batur bari sosobatan jeung bangsa Sinyo. Padling cilaka disarenkeun ka kumpeni Walanda meureun. Cek Mang Odoy. Siga nu manghariwangkeun ari ceuk Bi Uning. Pamajikanna Mang Odoy pokna mairang. Heueuh si eta mah disiar wae picilakaeun teh. Sakitu ka dieu sok aya kumpeni. Dah. Sieun-sieun teuing ku kumpeni barina ge. Ku kumpeni oge sarua manusia atuh. Nyieun ka kajemaan ka bangsa urang, kali kumaha behna we nah. Matak naon ulah peuting diuneur we hiji-hiji nya Mang Odoy. Di mana geus koin ceuk uing oge. Pan iyo balak-balak. Teh masih Cipeu bari seuring ngahahai. Kalawan pokna deui nanyakeun Cep Sumar. Emang ari Cep Sumarna kumaha bejana Mang? Bejana naon ieu maneh? Nya perkara mikah yang kasih campranik teh ka Neng Yani. Kumaha cenah bejana jadi teu. Ngadenge-denge Cep Sumarna ya pikir kadua leutik ka Neng Yani teh euy. Nyaan uing mah satuju pisan lah. Lamun Cep Sumarna boga jikan ka Neng Yani. Sabab besarua nyantrina jeung rupana ge Neng Yani mah sugan mah. Mulai duana we pokona mah lah. Kuring ge cacakan kakara ningali keneungna geus deg-degan hate teh. Sabab keneungna ge meuni limit atuh moal teu limit katarang-tarangna kitu. Cek si Cipeu muji kana kaayaan rupa Neng Yani. Da pugu bener Neng Yani lain geulis pupulasan. Nya ai hayang ngeunjama euy ka Neng Yani. Ngan teuing jadi henteu mah euy. Saucan aya pertanyaan ti jenisna cenah kitu. Ari kitu kumaha make nanyakeun jadi henteuna si Cep Sumarna kawin ka Neng Yani. Si lain rek mere naon kitu. Ya, lain rek barang bere uing teh boga abah bere-bere keunana uing. Ngan lamun Neng Yani teu kauntun tipung ka tamang beas ka Cep Sumarna, asa manglebarkeun euy mangkaning ceuk uing. Neng Yani meuni hebring. Lamun sakira-kira Neng Yani teu daekeun dikawin ku Cep Sumarna mah, ek dipikiran ku uing Sabab Neng Yani geus pakeukeukeukeuk jeung uing. Cek si Cipeu ari Bi Uning meninga heuheuy kalawan pokna. Dan alah ecot eta ampun teuing. Aya kitu nasi cungkrung. Maja teh pakeukeukeukeuk cenah pakeukeukeukeuk naon Ipeu? Antara uing jeung Neng Yani geus pakeukeukeukeuk. Uing keukeuh hayang Neng Yani keukeuh mung. Heuheuy deuh. Cek si Cipeu ngadon heureuy keur kitu torojol Ibu Ningsih norojol. Dilebet kalayan naros ka si Cipeu. Mangih naon Cipeu meni asa ngeunah seuri teh meni rarangu kitu. Mawi Bu Haji eta Bu Haji Bi Uning nyebatkeun alah ecot. Teh si Cipeu bari ngareret ka Bi Uning. Kumaha ngalakalapa jeung duwegan teh geus Cipeu? Parantos Bu Haji itu manawi. Teh si Cipeu nunjuk kana kalapa deukeut kanang hayam. Lu kajeun ari geus ngala mah. Cing Odoy wayahna pangneangkeun itu Neng Yani. Kadieu kitu ceuk kuring lamun nanyakeun bejakeun aya perlu penting kitu. Saur Ibu Hajah
atuh Mang Odo ka Mang Odoy badegana. Mangga sun ayeuna Bu Haji. Oh ayeuna engke mah bising kabur hujan. Tembal Ibu Ningsih teu sararese Mang Odoy gancang ini. Rek neang Neng Yani bari lempang nage rurusuhan. Da sieun kabur hujan komo kitu langit geus mendung ku pihujaneun. Anu teu sabaraha lila di jalana Mang Odoy geus tepi tuluy uluk salam bari ngetrok-ngetrok panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pareng Neng Yani norojo ti kamar tas salat asar. Waalaikumsalam. Berai Neng Yani muka panto kalawananya. Geuning emang, mangaling Mang. Neng Yani dareh deh. Cekap di dieu nining lah jelema lami sun. Cek Mang Odoy tuluy diuk dina kursi di teras. Meni asar reuwas Mang. Neng Yani neuteup bari diuk. Ta Neng mong teu kajurungan ku Ibu Haji sun. Saurna neneng kaditu pamiti asa mah ayeuna sareng Mang sun penting. Dupi kitu aya naon Ibu ngangkir teh Mang? Neng Yani teu leupas tina paneteupna kana beungeut Mang Odoy. Saurna bade kepriyugian ka Neng sun. Ngaso heula para wargi anu mulya. Aya pangangkir ti Ibu Haji anu ditepikeun ku Mang Otoy teh harita para mitra Neng Yani ngajawab. Kumaha atunya Mang ayeuna marupina moal tiasa jalanan di masjid bade aya pangaosan. Paling tiasa enjing abdi kaditu, cek Neng Yani da memang sabenerna. Rek aya pangaosan di masjid. Mang enjing ge pamiti asa mah suhun enjing ke kumang bade diwartoskeun ka Ibu Haji suhun. Pamiti aya pamengan ayeuna mah sawios enjing. Mang atuh Neng unjuk permios. Cek Mang Odoy bari ngorejat nangtung. Engal-engalan teh teu Mang ge urang ngadamel heula cai. Atur nuhun Neng pangasih ti Neng lah. Ieu bilih ka bujang hujan hung. Sumun eta mah kitu nya Mang saurkeun ka Ibu, insyaallah enjing abdi kaditu. Mangga sumangga Neng. Mangga tuh Mang bade permios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waler Neng Yani leos Mang Odoy ngaleos balik deui, atuh Neng Yani ka jero deui kalawan pantona dikoncikeun. Gancangna ieu carita Neng Yani isukna sabada beberes di imah tuluy init nepungan Ibu Hajah Ningsih. Nu kabeneran nyujud calik di payun sareng kersana ajengan dahlan. Atuh Neng Yani sanggeus sungkem ka Ibu Ningsih sareng ka kersana ajengan dahlan tuluy ka jero. Kumaha Neneng damang geulis? Taros kersana ajengan dahlan. Alhamdulillah Ama. Waler Neng Yani imut bari tungkul. Dupi jurungan ti dieu aya kaditu Neneng. Taros Ibu Hajah Ningsih bari neuteup. Aya Ibu Mang Odoy dupi kitu aya naon Ibu? Meni asar reuwas abdi mah. Tema Neng Yani dina caritaanana lirih turut teu weleh tungkul siga anu ajemi-ajrih ka pribumi. Atuh para mitra teu sesah Ibu Hajah sasauran rada panjang lebar. Anu intisarina nanya kana pamadegan Neng Yani. Nah daek henteuna atawa narima henteuna dipileuleungkeun ku Cap Sumarna. Kalayan Ibu Ningsih, atuh para mitra saur Ibu Ningsih upami Neng Yani kersa bade ngadeheus ka Den Joni nyaeta lanceukna Neng Yani minangka gaganti ramana. Tutas Ibu Ningsih sasauran disambung ku kersana ajengan dahlan. Namung hapunten para mitra waktosna ka bujeng se.